Ah, bibi geus balik geuning ti Pangandaran teh. Balik tadi ge, A. Kumaha rame? Rame pisan pokona mah. Disuguhan atuh bibi ditu nya. Ya heueuh atuh suguhan liwet, lauk. Ya kuah jeung enak-enak we pokona mah. Aing hanya ka teu ngilu euy. Mabok tuh bibi. Teu pas mangkat, pas balik bibi mabok geura utah. Lebar atuh nya guys nya. Geus dahar ngeunah diutahkeun bibi mah. Henteu lebar ada kana keresekeun utahna di wadahan. Ya anger we atuh bada diutahkeun ai bibi. Ih, datang ka imah kana urus sedotan boba geuning disedot di danya lebar pedah kumaha. Ieu. Memora nya. Bi aing ya. Ampun teuing. Lain urang mas kapeng masuk hayang jadi nelayan sah. Turek jadi nelayan kumaha sia teh. Pan urang mah di dia di perbukitan hirup oge. Di pesawahan jauh ka lautna ge sok rupa-rupa ieu maneh. Nama kan sok resep wae jigana geuning Resepna kumaha? Mus tarik tuna, mus tarik tuna nih. Anjir jabat teu kudu ka ATM sah. Anjing. Nya sabdeui wae ieu adi aing pikiranna ampun teh. Tarik tunai. Ka ATM mah moal duit maksudna. Heeh. Ai nelayan mah tarik lauk tuna mo. Tunai ai ka ATM mah utu ana ye. Nya tunai. Nya ai maneh cek aing ge eureunnan bae tengah akan bancet teh geura. Asa lieur aing ngobrol jeung si ieu mah ampun teuing. Aduh, Bi, beteng teh nyeri keneh, penyakit lambung teh cager-cager. Ih, panis di bejaan kamari oge. Tani cai kopi sagelas, teh ulah dikocek. Apaan eta ge geus dilaksanakeun, Bi, anger wae. Beak teu. Nah, Bi nyebut dibeakeun. Pira ku urang aya dahar gelas, lain kuda lumping, urang teh lain. Mana ku dibeakeun jeung gelasna segala. Heun di dahar gelasna. Dagorkeun kana sira gelasna mah, dasar kaki belegung. Lain tad aya naon meuni hese nya euy. Neangan akik. Akik sari berat nu leungit. Engke di teangan. Henteu leungit, henteu. Maksudna ajang bahan piakikeun. Yang urang Neangan bahan piakieun mah nu bager. Karunya nini didinya lamun meunang aki anu goreng hate mah nu komo digalak. Urang boga tetangga anu bager piakieun mah. batu akik tad, batu akik, batu ali, jang batu akik, astagfirullahaladzim ya ustad. Naon ni saliwang atuh tad. Aing curiga aya ustad dia banyak. Cerina jika nama dipakai pangeteman elep anjir. Matak saliwang. Akik. Lain akik lain. Ain Brad, kudu wayah naon kasih ustadnya. Ulah ka imahna eueuh be. Oh, atuh penting atuh. Di jam-jam gawe mah moal aya si ustad mah. Moal aya tuh sibuk. Oh, jam teh ayeuna mah digawe, Brad. Maksudna kumaha saroceng? Maksudna jam gawe jadi si ustad teh bogaeun jam kerja. Jadi gawe na tah di jam-jam tertentu. Arti tah lamun peuting mah manehna jamna geus beak. Itu geus beak jamna, ceng. Ayeuna mah tuh si ustad teh jadi mekanik jamnya. Nah jadi karena mekanik jam kita jauh-jauh teuing. Lain tukang nyerpis jam lain, ceng, si ustad lain. Ih, aing ngobrol jeung si ieu cangkeulnya ampun. Ya, si ustad ayeuna mah ye, lain ngomean jam. Lain tukang ngomean jam si ustad ayeuna mah.
tukang ngomean sirah. Cek orang mah mending ceng di zamannya ayeuna kasih ustad ke penting lah nya ayeuna mah keur sibuk manehna. Di omean ta sirah cek orang mah nya guys nya. Cek orang mah omean ceng sirah ku si ustad kayaknya. Ya. Cangkel lah ngomongnya si ieu. Ampun teuing. Ah, info si emot tak? Ah ya biar jeung urang dia. Terus enak kemana tuh? Teuing bete rek ka desa cenah rek nguruskeun naon? Ngurusin persyaratan ajang nyeun paspor cenah situ teh. Wadih. Si bebal tadi titahna pugu ditah meuli Gedang California ku bibi teh nah terus ka desa. Anjing arah ieu mah. Kuwi teh dititah pangmalikeun Gedang California. Heeh. Ayeuna teh si emot teh keur nguruskeun persyaratan ajang nguruskeun paspor cenah buat deui si emo arek ka California bi. Nah kajen teuing ka mana ge karep atuh. Ya. Da, bibi aing aya nu kitu teh mah. Bi. Lamun nitah ka si eta entong nu rupa-rupa geura. Ayeuna manehna pasti ka luar negeri anjir, ka California ka itu. Ka si eta manitah mah anjir meuli gedang gitu, gedang piit teh gitu. Jeung gedang California segalanya guys. Kebayang anjir saremo ke California ka itu dengan gedang guys. Main kan atuh anjir. Bingung ku lagu naonnya. Nya bebas atuh kumaha nyekel gitar we ulang nya. Mari ngadengkeun urang. Bingung geus nyekel gitar teh. Oh, urang teh yang bisa lagu ieu. Lagu Maggie Ani. Maggie Jet teh. Jet, Maggie Jet. Tuh Maggie Maggie Jet. Maggie Jet. Pak, Ganti itu. tiba heula. Astagfirullah. Tiba heula ge Maggie Jet. Tiba lagi Maggie Jet. Oh, Maggie AU. Eta meureun lah. Peruk anjir. Judulna naon? Pokoknya teh judulna mah. Tapi nu lirikna teh nu jangankan diriku semut pun kan marah ning. Nyeri beteung eta mah nya. Naon ku? Sakit gigi. Terus beda. Beda tiba lagi gitu, sakit gigi eta mah. Maggie Jet, ciptaan Maggie Jet. Sakit gigi. Pan si Maggie Jet mah nyeri beteung harita mah. Nyeri gigi, sakit gigi. Betul. Ulah, turun eta meureun. Oh, Sok tes. Kunaon eta anjing lagu soknya asli. heula. Jangankan diriku semut pun kan marah bila terlalu. Ning gablek anjir. Ai di dinya eta nyanyi atau teurap teh. Ning gablek ieu anjing cing ngajarkeun atuh. Sing balik nyanyi mana ngerakeun pisan teh. Nyanyi naon? Kumaha tuh kumaha sok ajarkeun nyanyi. Ajarkeun. Sok. Bisa nyanyi kayaknya gitu. Make suara naon? Bebas. Jangankan diriku semut pun akan marah bila terlalu. Dengekeun tah lamun nyanyi jiga kitu teh kadi. Apa mana? Hareudang jo sorana pikeun ka kieu anjir. Udah ngador bancet urang mah. Memang casing mah casing jenglot nih guys ya. Tapi dah sora mah tuh anjir ya mah wah sora emas anjir. Iya mah. Apa lu nih mah? Tulikeun sok. Sok. Kepatahan anjir tingali sungutna tingali. Jangankan diriku semut pun akan marah bila terlalu. Sakit apa kena? Edan, ini nasungut enonan ieu. Paingan anjir, aya hap-hapan sih. Siapa apa nih mah? Geus lah tong make gitar lah. Geus tong make gitar, geus we ayeuna mah nu penting mah teknik we dirinya mah. Sok ajarkeun teknikna, cara calangapna nya nu alus nepikeun ka beres. Nyanyi urang. Heeh, sok coba. Ayeuna Iya sok anjir mun teu hujan cenah. Ayeuna atuh. Besok yang Gas. Ngok. cara ngeluarkan suara gitu. Heeh. Dina teknik calangapna
nya terus dina teknik mainkan lak-lakan aja letah sok Jangankan diriku kali terus Semua pun akan marah bila terlalu sakit begini. Tarong panjang, tarong ponok, tarong bulat. Itu biar bisa satu. lain aja jadi ayat terongan gitu anjir Amang kata cuci mulut nak. Cuci mulut nak itu satu. Kan aman ya euy Nya, lain nya. juga aya kol-kolahan pas didinya na euy Emang kudu gitu ngeunah anak itu. terong kayak panjang gitu Heeh. dan anjing kali deh sih itu bisa sok kali deh coba Tiba meti. Jangankan diriku. Anjir, tapi ali sungut na. Semua pun akan marah bila terlalu. Anjir. Ini rudet, anjir itu ningali sungut, aing mah ampun teuing. Balik. Mau ayo mana gawean di kota. Garuda, Bi. Wah, asa tuh jadi pramugaranya. Pemugara. Masuk-masukkan kacang, Bi. Kacang Garuda nih. Garuda aya kacangan di mak. Nah, ayam meureun Bi aya nu bikang nama.